Tuh. Daramang sadayana galaduh artos hoyong gaduh artos usaha lain mereka bagi duit kan dia. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitab Alfiyah wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Wa qala Dadi Rodibillah if you sing before breakfast you will cry before night. Artos ta ibu-ibu Haji Sukma kahartinta ibu-ibu dan orang kahartinta sarua aing teu ngarti yang penting mah gaya. Alhamdulillah puji tinu muji urang sami-sami haturkeun ka zat Allah Rabbul Izzati shalawat mi wasalam aing makrunan bitazim mudah-mudahan senantiasa tercurahkan terlimpahkan kepada paduka alam kekasih Rabbul Alamin habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ke keluargina, para sahabatna, para tabi'in hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para alimil ulama, para kiai, para zuama, aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, para hujjaj, ibu-ibu, bapak-bapak, santriawan, wasantriawati yang punya anak perawan harus hati-hati. Besi di dia nu hadir aya bujangan asli, aya keneh nu bujangan di dia nu hadir aya. Aya Allah. Mana nu bujangan mana? Oh iya ieu mah bujalan ieu mah ya. Alhamdulillahirabbil khususan keluarga besar Bapak Haji Sukma sareng Bapak Haji Tatang, dua-duanya haji hujjaj. Insyaallah mudah-mudahan dia pernikahan jadi pernikahan anu barokah. Amin. Doakan ustadznya sing sehat, mubalik mas yang malam naik panggung, suara sudah serak-serak becek. Kang Ujang Ahmad capek teh Kang Ujang, capek teh Neng Rahma, capek naon cana naon capek. Ulah nepi ka kieu mubalik ngayakeun pangajian tabligh akbar, mubalik gogorowokan luhureun panggung, mubalik 1, mubalik 2, ari panganten ngeunah eklak-eklakan luhureun kasur. Makanya adil, alhamdulillahirabbil. Malam ini acaranya tasyakur walimatun nikah. Yang kedua memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya kampung bakal jadi barokah lamun dieusi ku pangajian jeung sholawatan. Daras teh salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli ma bi ahlil badri ya Allah. Kita budak bangun ngeunahnya. Alhamdulillahirabbil. Acarana tasyakur walimatun nikah dan peringatan Isra Mi'raj. Tadi sudah dijelaskan di antara hikmah daripada pernikahan. Pun demikian Pak Ustadz insyaallah rek menyampaikan tausiah Islamiyah secara mendetail. Kira-kira ibu-ibu di dia lamun pengajian resep nu panjang, resep nu pondok, ibu. Resep nu pondok.
Muni singkat eta aja ngah. Resep nu panjang, resep nu pondok. Ibu-ibu resep nu panjang, resep nu pondok. Nu deet nu jero. Nu jero harunya kapanganten jero teh gimana? Allah, yang saya hormati khususan para alim ulama, para kiai nu aya di tempat, alhamdulillah hadir bersama-sama urang sadayana. Mudah-mudahan nyana kabarokahan, amin ya Allah ya Rabbal. Nikah itu apa? Cek orang Sunda mah nikah teh ninihan anu bentah, ninihan anu bekah. Terus bahkan ada lagi nikah itu apa? Nikmat karasa haneut, apalagi hawa dingin alangkah sedapnya bagi Kang Ujang pengantin baru. Sedapnya di malam pertama di handap aya bakakak, di luhur aya bakekok nu comohok. Wow, apa itu Ustad bakekok nu comohok? Bakakak is berewok. Aduh senangnya pengantin baru. Nah salalala torolong kakolong gitu atuh. Nah cara make batorolong kakolong pancapeun Kang Ujang meureun hangan bakakak. Tapi nikah menurut para ulama, pandangan ulama, nikah teh mutlaku tomi kadar-kadar kumpul. Yang namanya nikah teh saur ulama secara syariat wa syar'an aqdun yatadammanu ibahatal wad'i, ikatan suci yang menghalalkan bersetubuh. Bahkan ada ulama yang mengatakan nikah teh aya 3 huruf. Sabaraha huruf cenah? Nikah teh 3. Yang pertama apa? Huruf naon nu kahiji? N. Bahasa Arab atuh aja. Ieu mah meni teu ngeunaheun N cenah. Ieu nu montok naon cenah nu kahiji hurufna teh? Non gitu. N. Yang pertama haji non. Saya mau tanya sama Pak Haji Sukma, kira-kira huruf yang pertama adalah nun. Nun naon hartosna kira-kira menurut Pak Haji? Kira apa? Tepat. Nun yang pertama maksudnya adalah nikmat. Nun kahiji naon cenah? Sing tarik nun kahiji hartosna. Halo, aya bapak-bapak aya. Ayah bapak-bapak ayah, hari nikah nikmat apa teu nikmat? Ngeunah apa teu ngeunah? Laras teh? Dari mulai awal akdun nikah sudah terasa kenikmatannya. Asana teu halal. Kang Ujang Ahmad ayeuna maneng Rahmawati teh jadi statusna halaluna. Apa itu halaluna? Halal kahul-huluna. Rek diletakan sugan tiluhur sausap rambut nepi ka roromeun anak sausap dampal, betul tidak? Halal. Kenapa? Karena sudah sah nikmat nikah. Mentak beda naon bedana antara ibadah salat jeung nikah. Ibadah salat mah nu geus ge sarangekeun deui, contoh salat tarawih gedeng deui bulan Ramadan, amin. Sing panjang umur urang didugikeun ku Allah kana bulan Ramadan anu mulia, amin. Biasana lamun salat ramena minggu kahiji minggu kadua. Salat tarawih kahiji kadua. Hari minggu kahiji mah rame, asup weh minggu kadua jempling. Ramena di mana? Di dapur nyarieun kue. Hari di dia kitu henteu. Henteu di dia mah teu jauh beda. Teu sautik kok. Betul tidak? Tapi ibadah nikah anu enggeus ge hayangan deui. Kenapa? Saking kunikmatna ibadah nikah. Nikmat itu apa? Anugerah anu dipasikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para santri. Bahkan kaidah ulama mengatakan nikmatuna salasatun faltutabaru. Coba 1 2 3. Teu bisa. Si Haji kalakah cicing we tawang nunutan Haji. Sugan teh kuku montir tareleng teng teng batuan ustad atuh. Sugan teh kuku montir daleng teng teng. Si horeng orai jeung langir. Turulung tungtung atuh. Sugan teh ibu-ibu tungku teh mikir. Ibu-ibu ngelai ngadah. Nah jadi nu poek beri gigieuan insyaallah nunutan oge diganjar ku Allah, amin.
nikmatuna salasatun fal tutabar lamsun wa kubulun wa idkhalu zakar. Yuk coba barengan ya. 1 2 3. Neneng. Jadi karena neneng. Allah, Kang Ujang Ahmad, alhamdulillah. Nikmat dunia seureuna teh aya eta geuning bisa nu kahiji nyabat nyiung ngasupkeun ngasupkeun pana kolban nu kahiji nyabat teh nikmat Kang Ujang. Halo kata Kang Ujang meni api-api tinggal kalah nyawa HP. Nikmat yang pertamanya Pak, beres. Nikmat yang kedua nyaeta naon? Nyium. Hari ibu-ibu sok dicium tara ku salaki. Sok dicium tara. Pahalana luar biasa. Kalau seandainya perempuan siap untuk dicium oleh suami sahnya tercintanya, maka morolok dosa ibu-ibu lamun ayeuna dicium kudu jadi pamajikan. Atanapi pamajikan nyium kanu jadi salaki sepahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Catat sok para salaki dicium tahara. Oh ieu mah teu cara keur aya kahayangna. Burung pipit buah kedongdong salaki karak balik gawe. Burung pipit buah kedongdong duit dulu dong. Aya ibu-ibu nu sok kitu di dieu aya salaki karak ge ayeuna mandi burung pipit buah kedongdong. Neles eta mah salaki rek sare Kang Ahmad burung pipit buah kedongdong. Dibalas ku salakina ada keheuleun meureun burung pipit buah kedongdong. Kalau pengen duit jepit burung aku dulu dong. Hayo siap kumaha eta kitu. Yang pertama adalah menyentuh, nu kadua nyium, nu katilu idkhalu zakar ngasupkeun panakol bedug kana kohkolna. Eta teh pang nikmat-nikmatna. Alhamdulillah. Makanya nikah itu huruf non nikmat, penuh dengan kenikmatan. Yang kedua yang namanya nikah itu hurufnya kaf. Terus kaf. Apa itu kaf? Kasratul hasanat, banyaknya kebaikan-kebaikan, seueurna kasayan-kasayan anu didohirkan, nu dipasihkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sedang menjalani rumah tangga. Ibu-ibu babari ngalah pahala, bapak-bapak gampil hoyong pahala geus rumah tangga mah. Leres teh. Hadirin, 2 rakaat orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 70 rakaat salat jalma nu can kawin can nikah. Tabayangkeun mentak untung nu geus nikah mah ibadah lagi dilipat gandakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mentak lamun geus nikah wayana Cak Ujang Ahmad kudu sing getol ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da kunci sukses jalma ayeuna hirup di alam dunia, hirup hayang bahagia dunia akhirat sesuai dengan doa nu dipenta ku urang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mendingan kuncinya apa? Kuncinya sing getol ibadah. Makanya jaga niat. Jalmi nu nikah kudu ngajaga kana niat. Niatnya lain ngan saukur ngalacur kana hawa nafsu. Niatnya semata-mata ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatna jalma dilahirkan ke alam dunia, jalma gumelar di alam dunia didamel ku Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2 orang cenah tiga nu sangeuk eta ge Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Teruskan ya mah. Illa liya'budun. Teu
pati-pati kami nyiptakan jin jeung manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Nikah, ibadah, salat oge. Cek bantuan Pak Ustaz ya geus capek ya teh. Nikah, salat oge, ngaji Quran, ngesian masjid, modolan masjid, ibadah, syaram jadah modolan masjid kita lain di usia ibad. Makanya saya bahagia kumpul tabligh akbar, alhamdulillah jamaahnya luar biasa kompak. Mudah-mudahan sing jantan amal kasayan, amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz, kenapa sih nikah itu mesti disegerakan? Ini bagian daripada perintah Rasul. Sebab ayat 5 perkara anu mana ia 5 perkara sunnah untuk secepatnya disegerakan. Al-ajalah minasyaiton, kata Nabi, gagancangan tina sagala perkara teh eta teh ti setan. Salat gancang teuing ti setan, ngaji Quran gancang teuing pengaruh setan. Ayo jelema salat geuningnya Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal eta kumaha Fatihahna aya kitu aya nepi ka imam ditoelan, imam cenah wayahna pan ieu teh cenah beuteung teh rada geungap wayahna nya tarawihna kudu rada gancang. Ai di dieu ibu-ibu bapak-bapak kira-kira lamun keur di imaman tarawih resep nu gancang resep nu sakedeung nu gancang. Mereka disogok si imam teh atuh jadi gancang. Ari maca surah Al-Kafirun, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma beres-beres. Udah gancang toing. Untung di tukang aya jamaah ngabejaan. Laras lakum. Diteruskan ku imam bari lieur. Lakum dinukum waladdallin. Di tukang mah mung ngahulang amin seserian kabeh siapa ta salatna. Halau. 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 Makanya ada 5 perkara yang mesti disegerakan. Apa itu, Ustaz? 5 perkara yang mesti didahulukan. It'amut ta'am idza hadarat duyuf. Kita ngeunaheun kudu diengkol bae ya. Ketara teh kieu. Di kieu jigana teh kieu. It'amut ta'am, nyuguhan kadaharan lamun datang semah gancangan eta teh. Makanya jisim kuring datang ke dia sebagai tamu ajengan hapunten bilih aya ngalangkungan para kiai di dia. Jisim kuring dokap ka dia ngagaduhan pamaksadan kahiji niat nyumponan uleman teh jisukma sareng reng-rengan ti dia. Nu kadua niat hoyong ngadoakeun ti kadeuketan. Nu katilu niatna hayang meakeun parasmanan. Disuguhan moal ieu teh. Disuguhan moal. Disuguhan moal. Paur we hanas di imah teu dahar. Datang ka dieu teh disuguhan tungtung nama balik ngagoreng sangu. Malah wing mah biasa lamun dahar teh sok nu haneut-haneut. Kade sayurna kudu haneut-haneut teh sayurna aya panitia. Dicabang sangu tiis sayur, tiis tungtung nama balik ka imah, asup ka dapur sugan we dicolokkeun magicom ku pamajikan di imah, pas dibukakeun magicom teh dicolokkeun tiis. Aya sayur sarua di dapur uing tiis, asup ka jero kamar aya nu haneut ah ieu heula. Al-ajalah minasyaitan, gagancangan eta bagian daripada syaitan kecuali 5 hal. Kahiji nyuguhan semah. Yang kedua apa? Yang kedua qada'ud-dain. Nu kadua mayar hutang. Ayo di dia aya teh ibu-ibu nu sok beuki ngahutang ka tukang kredit aya. Aya eueuh. Nu mana jelemana nu mana? Aya eueuh. Didoakeunnya sing baleunghar nu hadir, sing loba duit, amin. Barokah bulan Rajab. Bulan Rajab itu punya keistimewaan, Pak. Di antara keistimewaan bulan Rajab itu adalah bulan rahmat. Yang kedua, cirmul abdi, bulan dihampura dosa ku Allah. Nukatilu birullah, bulan kebaikan Allah. Setiap doa yang dipanjatkan insyaallah mudah dikabul oleh Allah. Didoakeun mentakuing panganten sing sakinah, amin. Sing mawadah, amin. Sing warahmah, amin. Sing tumanina, amin. Naon ari tumaninah nepi ka nini diga tumpakna selalu ngeunah. Amin ya Allah ya Rabbal.
alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing tumaninah. Amin. Halo. Sing loba duit nu hadir, yang bayar hutang, yang init ke tanah suci, yang beli mobil, yang beli motor, nu hadir didoakan sing loba duit. Ari kiaina didoakan moal. Doakan kiaina mubalikna sing loba duit. Ibu-ibu butuh duit. Ayeuna aya tukang macul, pek ayeuna kuli ka batur neangan. Duit tukang ojek narik angkotan neangan. Duit tukang dagang warung ini tisuk balik peuting mukana neangan. Duit mau balik berang peuting naik panggung neangan. Alah, sok sugudon sia neangan duit neangan doa wing mah. Mudah-mudahan balik ki dieu mawa amal. Itu patutnya orang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada doa pengantin ibu, doa di bulan Rajab. Allahumma barik wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Tukang ojeknya bari ngojek hebat lamun baca Allahumma barik lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gagah menaik tukang ojek di model gitu bari narik Allahumma sholli ala sayyidina. Da apaleun padila baca selawat di bulan Rajab. Ecek penumpang teh ojek Muhammadin tibil qulub. Eta penumpang tinggalin saking husu maca selawat di bulan Rajab. Ditambah jeung doa Allahumma barik lana fi Rajab. Luar biasa, hebat, mantap, ajib, maknyos. Kumaha ngomongna? Aduh, maknyos, subhanallah. Entah hebat ibu-ibu mah didoakan sing panjang umur, bapak-bapak sing panjang umur. Selanjutnya apa Ustaz? Yang disunahkan oleh Rasul tajhizul mayyit, secepatnya ngurusan mayit. Mun aya nu maot tong diararantep, ieu masuk aya pan kiai ustad jangan punten insyaallah di mata aya pilih kasih. Mun maitna jelema bumhar karak pangharupna maca zikir nage pangtarikna la ilaha illallah la ilaha illallah. Giliran ayeuna nu maot jelema balangsa kur menang mih top ramen la ilaha illallah. Sok aya nu kitu teh aya. Lamun aing maitna sia ku aing dicekek tas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala tazhizul mayyit. Urang teh kabeh bakal maot. Makana cep ujang sing panjang umur neng Rahma sing panjang umur, sing panjang jodoh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin. Urang teh kabeh bakal mau aya moal di dieu nu moal maot, aya moal. Wing rek naros lamun kabeh hadir ieu warga di dieu kira-kira ieu tempat mahi moal. Nah geuning kana soya sakieu nu halal di dieu kamararana. Karere. Teresna Ustaz, padahal setiap manusia bakal mati leres dah. Makanya kita berharap berdoa di bulan Rajab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, tempat ujian bagi kita. Tempat ujian bagi kita. Dunia coba di Sukma bantuan. Dunia sementara. Mendingan asa kekara kadang lagu pop sementara. Akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bantuan si Ujang sing tarik. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Bapak RT mati. Bapak Jokowi mati.
Doakan sing panjang umur Bapak Haji Sukma Panjang umur. saat sing panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu tak geling paes ya. Makanya mengpeng orang hirup di alam dunia laras ajengan orang teh kudu resep ngaji, kudu resep ngejo. Saat bantuan ngaji kudu resep ngejo oge. Kudu resep semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari takkan dibawa mati, takkan dibawa mati, dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Imah loteng dibawa paeh moal, mobil mewah dibawa moal, motor ninja dikerung-kerungkon, mahaja sombong meureun dihareupeun tatangan nu teu bogeun motor dibawa paeh moal, nepi kan ini reuaseun eta budak orang ngagerung-gerung motor. Nini meningat dek keur salat tina inna salati wa nusuki jadi pindah inna sujuki wa toyota yang ngaganengkeun aing. Jangan sombong, betul tidak? Laras tak? Betul tidak? Tidak boleh sombong. Semua adalah titipan dari Allah, tidak akan pernah dibawa mati. Makanya Cep Ahmad, Jang Ahmad, Neng Rahmawati sing beunghar, tapi kabeungharan ujang sing ditasorupkeun dina jalan ibadah ka Gusti Allah. Percuma aya jalma aya bro di juru bro dipantos si cap di pipir si jabrong di kolong lupak libuk kebon lebak teu kalebok pamajikan denok lamun dicolok bawa kok. Tapi diajakan ngaji teu dae. Sok aya nu kitu aya. Diajakan sedekah rajaban teu mere. Amin. Lamun acara rajaban di dia aya nu sok mere 10 juta aya. Wah, kita ngomong jujur aya waduh. Anu sok mere 5 juta aya. Oh, 1 juta 100.000 aya 50.000 udah rada rame 5.000 komo deui nu goceng nu ceban anu goban nu tara mere goblok doa lagi aya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makanya para jamaah rahimakumullah doakan ya panganten sing beunghar tapi dipakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Ustaz cenah punten sakantenan we. Bagaimana tips kami supaya mudah dalam urusan hidup? Nah, iya Pak. Bagaimana rumah tangga supaya sakinah, mawaddah warahmah? Bukan hanya teori saja, ras. Bukan hanya teori saja, bukan hanya sesuatu yang diperbincangkan saja, tapi masih real, nyata dalam kehidupan. Dibejaan kuncina jangan. Lamun urang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kuncina iwati dua di antawisna. Kahiji rumah tangga kudu jeung iman, nu kadua rumah tangga kudu jeung daek getol ibadah khusus nama ibadah salat. Ibadah naon cenah? Loba teh zaman kieu di rumah tangga geus puluhan tahun tapi hirup masih kena kontrak sok aya hirup aya rumah tangga belasan tahun puluhan tahun tapi ngan susah jeung susah sok aya kitu aya. Sok aya wah. Kenapa demikian? Padahal Quran menjanjikan, Rasul pun demikian menjanjikan, an-nikah ya'tiyal mal, sesungguhnya pernikahan itu mendatangkan harta, sesungguhnya pernikahan itu mendatangkan kekayaan, tapi kenyataannya pernikahan mendatangkan masalah, bawa rumah tanggana teu dibarengan jeung iman oge jeung salat. Tah kapangi kahiji urang kudu iman, nu kadua gatal kudu salat. Maksana iman kumaha cenah? Kudu iman ka Allah, percaya Allah nu ngajamin rezeki urang. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba min kadalun alam timasil basira. Tong sieun Jang Ahmad. Pak Ustaz cenah abdi mapan gaji nagengan saukur teu sajuta-juta can. Tong sieun. Bismillahan insyaallah dibukakeun pintu barokah ku Allah. Amin. Sing percaya nu ngajamin rizki teh Gusti Allah. Manusia hanya ala kadar ikhtiar saja. Ngan kade Neng Rahma mun caroge ayeuna rek angkat damal ku urang teh sayogikeun dengan sedemikian rupa seorang perempuan yang solehah alas perempuan yang senantiasa the best preferring memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Ulah nepi ka ayeuna salaki ngan saukur dialah capek jeung tanagana hungkul tapi tidak ada kasih sayang dari seorang istri yang
tidak baik. Salaki balik di pagawean sambut ku urang Neng Rahmanya siap. Ibu sok nyambut ada salaki lamun balik di sawah. Sugan ibu ayeuna dihareupeun lawang panto. Habibi, habibi, ya nurul ain. Cek ibu-ibu teh. Nya kira-kira salaki bungahan mah mau disambut model gitu. Bungahan mah cek salaki teh bari dicekal tarangna, ari pamajikan aing jadi kasurupan. Pada ayam nyambut tuh jadi salaki. Neng Rahma caroge uih ayeuna ti mana ti pada melantawi saneula. Aya naon Neng? Bade tuang heula, bade tumpak heula kitu. Bade mamam heula, bade memem heula. Ngan aya salaki keturunan di Firaun juga nanti mah. Bade mam heula, bade tuang heula, bade ibak heula, diborong kabeh sakalikeun. Gelo sugan. Lamun boga salaki model kitu gampang. Ini tuh katukang parabot neangan jolang. Golerkeun jolang, eusian cai, wadan sangu amparkeun tah cawi eta nu ngaranna sangu dina cai. Keun sina bari manis, sina bari dahar. Maklum da eta masalah keturunan Manila. Resep dahar nu cebrek. Sambut suami, jangan sampai timbul ayeuna akhir zaman banyak perempuan-perempuan nu toleh seur awewe nu teu solehah. Padahal Rasul amat berpesan fitnah yang paling besar setelah sepeninggalku adalah awewe. Bahkan Rasul bade pupus nu wasiatna tilu, kahiji naon ummati, nu kadua naon as-shalah, nu katilu an-nisa, awewe. Makanya jaga perempuan. Bapak-bapaknya hati ka pamajikan. Nyata ditarik nyata cinta teh ka pamajikan. Halo ya si Haji Sukma lah nu dina panggung bantuan ye cinta teh kanu janten bojo banget cinta. Allah nyata kanu jadi istri Sayang banget. arek nama deui moal pamajikan Wah. Ciunun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Si Haji oge cinta banget coba hayo luar biasanya. Haji kudunya kasaha teh kanu janten istri. Wasiat Rasul 3 nu kajinan ummati as-shalah ittaqun nisa awewe. Katanya Rasulnya Kaneng Rahmawati, Kang Ujang Ahmad, jangan kau kecewakan dia. Ibu-ibu tadi pikirnya Kang Jeng Rasul, bahkan jaga perempuan. Kenapa? Bahkan perempuan adalah fitnah yang paling besar setelah sepeninggalku. Teu saeutik ayeuna lalaki stres jadi gelo gara-gara ayeuna awewe loba tingkahna. Leres teu? Muncul weh akhir zaman awewe cap angkot kumaha setoran nu jadi salaki mere duit ayeuna 100.000 200.000 nangkarak 3 bakaka yayay giliran salaki mere duit sampai 20.000 perak molorna jiga angkot nyanggeyeun kieu ditoel kudu jadi salaki harudang aduh kata jagoan padahal mau imang haja mancing baru kidangdut dia mah gede. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah urang doakeun mangana ieu Neng Rahmawati sing solehah amin. Nah Ujang sing solehah, nah janji setia sudah kau ucapkan, jaga baik-baik. Kumaha cenah Ustaz janji ayeuna malam pertama nya kudu dibacakeun janji malam pertama ge. Apa janji malam pertamanya? Neng Rahmawati ulah reuas mun aya nu heuras gede nasa gede eta geuning apa ciduna kos cai eta ngabiri-girig bari hayang ngan borojoa deui Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, jadi kunci bahagia iman ke Allah. Yang kedua, jangan lupakan sholat. Ini pesan Isra Mi'raj. Rasul ketika di Isra sareng dimi'rajkan di bulan Rajab yang mulia, apa kado istimewa nu dipastikan ku Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ketika memanggil Rasul yang mulia, salat. Kasawah naik kareta di supiran ku masinis rumah tangga maka iman jeung takwa insyaallah jadi romantis.
Naon ari romantis teh? Rahmat, mawaddah, sakinah, istiqamah insyaallah. Salat ulah ieu masalah ki subuh molor bobo teu dihudangkeun. Gugahkeun beusi capek nya peuting begadang berendamal gugahkeun ku urang. Osok tara ibu-ibu ngagugahkeun caroge. Tara osok tara ngagugahkeun salaki. Dicium ditajong. Ditajong. Teka salaki. Bodah. Amit-amit naudzubillah. Kita macakekeun awe model kitu wae. Jangan ditajong dong, dicium. Pannya asalaki. Kira-kira salaki hudang moal. Kira-kira nu hudang nu luhur nu handap. Nu handap. Tapi ka budakna hudang ningali bapana teh di calana beuring ngomong kieu, "Aya juig, aya juig." Bapana luncat turun dina kasur, manajang juigna, bapak tuyun juig eueuh. Allahumma sholli. Salat dijaga. Makanya salat itu bukan perkara yang mudah. Salat itu bukan perkara yang gampang. Salat itu sesuatu yang mesti diusahakan bagaimana supaya salat diterima Allah. Salat naon cenah model kitu? Salat khusyuk. Salat naon cenah? Hafizu ala sholawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu. Was salatil wusta. Saur Aina Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Sirrul Jalil, yang dimaksud salatul wusta adalah salat tarekat. Salat naon salat tarekat? Salat hate. Ari salat syariat mah salat puguhan kuna lohor asar maghrib jeung isya. Ari salat tarekat mah tidak mengenal waktu sampai kita meninggal pun bila perlu di jero kubur. Namun jelema hirup hatena mah pasti keur salat eta jelema di jero kubur seperti para nabi sareng rasul. Salatna cara model ayeuna syariat sanes. Nu dimaksud nyaeta salat hatena zikir ka Gusti Allah subhanahu. Subhanallah. Ngerahan. Coba aja tarik ya. 2, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hade suaranya masih tua tapi subhanallah. Salat Ustaz, salat seperti apanya? Salat nu khusyuk. Hese babari salat nu khusyuk. Hese babari bakal yang Ujang Ahmad salat yang khusyuk. Bagaimana prosesnya? Prosesnya salat nu khusyuk teh kahiji, mun urang salat para jamaah rahimakumullah keur gawe eureun heula gawena, reureuhkeun tina capek gawe, kakara urang salat. Lamun urang keur loba kapusing urusan dunia, qalbuna kosongkeun heula tina mikiran urusan dunia. Ulah nepi ka ayeuna keur salat mikiran duit leungit. Allahu akbar. Tamana duit 10.000 data ditasa diteuneun dina luhureun kopeah tapi bet kunaon jadi eueuh. Nah hate teh lain salat. Allahu akbar. Jika nate dicokot ku budak jang meuli udud. Sami Allahu liman hamidah. Tong suudon babaku pamajikan dibelikeun peda teh bebeja. Allahu akbar. Nepi ka beres salat. Assalamualaikum nampak tara. Oh dipake wudunan rajaban. Sok aya nu kitu salatna sok aya. Makanya siapkan dulu sebelum salat, siapkan dulu qalbunya dikosongkan dulu. Jangan sampai termasuk kurang jadi golongan jalma anu salatna salat fawailul lil alladzina hum an salatihim. Cilaka ayeuna salatna jalma salat nu modal kumaha? Salat anu hatena malawung jauh ti Gusti Allah subhanahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Eta mudah-mudahan sing tiasa salat khusyuk amin. Kumaha deui cenah Ustaz? Pengantin anyar salat nu bener teh. Ya kunci rumah tangga yang sukses benerkeun salat. Nu kadua, nu katilu salajengna ketika urang rek salat wayahna ieu nu ngaranna pameut, nu ngaranna soca urang teh tundukeun kana tempat sujud urang tong loba luak ieu. Ulah ieu mah keur salat ngitung cacak nu aya dina luhureun para. Eta cacak teh meuni hideungnya biasana mah pasea, da geuning ayeuna mah akur. Terus salat. Fokuskan penglihatan kepada tempat sujud. Terus salajengna naon deui? Kedah bersih ayeuna pakaianna.
Teras naon deui Ustaz? Diantawisna kedah tartil dina bacaanana. Teras deui naon Ustaz? Diantawisna para jamaah rahimakumullah, urang sadayana kedah istiqomah terutama bagi kaum laki-laki dina salat berjamaahna. Ari di dieu masjid aya eueuh. Paling mana masjid? Payun gede leutik. Lamun datang waktu subuh gede teuing leutik teuing. Gede teuing. Ai jelema na kamarana. Ulah ieu mah penting tabligh akbar. Digerowe ku muadzin. As-salatu khairum minan naum. Salakina ditema aku pamajikanana kebenaran mitohan ngilung enong apa aya nu kitu aya trong kokol kalama bari ngadaroan amit tadi aya salat model kitu. Kalau salatnya Kang Ahmad sudah khusyuk Neng Rahma salatnya sudah khusyuk, sudah mempersiapkan untuk menghadap Allah dengan sedemikian rupa, lamun jalma salatna model kitu dijanjikan ku Allah nu kahiji wasta'inu tak kitu kalau ngahaluh lah wasta'inu bis-sabri was-salam. Salat bakal jadi alat minta tulung urang ka saha? Ka Gusti Allah Subhanahu. Boga masalah salat hirup ripuh kudu daek salat, usaha yang sukses salat, rumah tangga yang bahagia salat. Ieu mah rumah tangga yang bahagia. Anak muda yang sukses dalam hidup ditanya, wahai anak muda, kamu suka sholat? Alhamdulillah Ustaz, setahun 2 kali. Idul Adha jeung Idul, aduh ripuh. Amit. Ayo budak orana di dia aya. Siap sholat? Ayo yang bantuan. Siap ngaji? Sholat? Yes, gitu sholat bantuan budak orang. Sholat? Ngaji? Balik? Aduh. Sayang balik. Salat yes, ngaji, bala-bala, narkoba no, narkoba yes. Sekali deh jablay. Ahmad sing tarik atuh jablay. No, janda. Aduh. Kita urusan janda mah yes. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Makanya insyaallah momentum walimatun nikah, tasyakkur walimatun nikah, momentum memperingati Isra Mi'raj, jangan lupa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dukung dengan keimanan dan senantiasa istiqomah salat berjamaah. Tong jadi panganten dul majid kedul ka masjid tong. Dorong kunengnya. Dorong salat. Bila perlu bari-bari ngalagu. Iya. Ayo bangun sayang, ya. Ayo bangun sayang. Udang. Moal keneh deui wae jadi basuri. Bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun. Ngan moal. Berang penting kapan suksesnya? Apalagi sholat subuh Pak. Kenapa sholat subuh sholat yang berat? Karena Quran menjelaskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Salat subuh mah inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Saestuna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat penjaga siang dan malam. Ngumpul malaikat di waktu subuh. Mentak hese hayang salat berjamaah subuh mah beda jeung salat nu sejen, bener teh Kang? Laras teh? Laras. Ustaz saya pengen lebih lagi daripada itu. Bangun tengah malam, mau sholat tahajud naraji Neng Rahma sareng Kang Ahmad. Awas perempuan yang salehah Neng Rahma ingat catat. Khairun nisa imra'atun tu'inu zawja 'alal akhirah. Perempuan yang salehah adalah perempuan awewe nu sok ngadorong nu jadi salakina supaya getol ibadah. Lain kalakah nyarang salaki getol ibadah. Kitu mah haram janah awewena salaki rek berjamaah apan hujan cenah pada hujan ge naon
hujan lagi gerimis cenah bade berjamaah nyanengnya ala hujan lah lo bating seseuhaneun di imah we ceureuh teu tawe model kitu ceureuh teu angguran majurukeun tong cicing ayeuna tong salat di imah geus dibere ku mukena ku teteh ku mama wae cuk ini ka masjid hebat awe model kitu hebat mama apan cenah masjid bade ka masjid apan cenah hujan badak ya aya tolo balesan ye ku mama payung geus siapkeun teu ku gage ngahaja meuli ka tukang payung mama apan cenah leur ya iteukna gampang aya iteuk ye besi ti soledad tancapkeun we iteuk mama apan cenah lobana haji sakaya kacretan ya ieu gantina aya dina jeung kerese ku mama geus disogekeun gampang nyeuseum mah nu hese mah ngalengkakeun urang menuju kana tempatna Allah menuju ka Baitullah menuju kana bumina Allah menuju ka masjid pikeun ibadah ka Gusti Allah neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala aya moal aweun model kitu di dieu aya moal teu aya moal ieu mah pan lain ngahaja ayah musola di kamar salat jeung mamah duaan yuk jaba poe jaba hujan hari rincik tungtung nama kajadian mamah naon atuh sakalian bae atuh da panganten anyar bereurnya Kang Ahmad pan aya budak cenah tuh besi hudang lah gampang urang cabut we buukna lamun budak hudang tong jadi dicabut eta budakna hiji caprek budak teh sebenarnya hudangan tengah gereng meureun kajadian isuk-isuk teh jadi pamajikan bungah bari ngalagu jeung ngagoreng nasi malam asyik malam dahsyat tadi cek salakina coba lagi kurunyuk budakna bari nyodorkeun mastaka lama-lama botak aduh ai minang-minang teuing mah botak meureun Allahumma shalli wa sallim wa barik bingah Pak Ustad mah bingah bu nya diulang ku Pak Haji Sukma sareng Pak Haji tatang alhamdulillah sharing we bagi-bagi ilmu Pak Ustad mah dajal mi teu gaduh katiasa moal aya ilmu salit aliten qalilun qarra khairun min katsirin khairun min katsirin farra insyaallah salit moal lilateng ya ceramah gitu tanya singkat padat mudah-mudahan urang balik mawa besek mudah-mudahan kurang balik mawa ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi nu kadua huruf naon nu kahiji huruf nun nikmat nikah penuh dengan kenikmatan makanya nikah itu nilai adalah penuh dengan nilai ibadah. Yang kedua kasratul hasanat. Yang ketiga nun kaf ha naon ari ha ari hak teh sebagian ulama mengatakan hayatul qalbi lamun jalma geus nikah mah hatena teh insyaallah bakal leuwih hirup hatena bakal leuwih hudang pikeun ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian dia mengatakan kapna teh cenah kaifiyah memang nikah teh kudu aya tata carana kumaha cenah ditata cara nikah nu bener ari nikah teh cenah sunah nabi sunnah nikah nu kudu nikah teh budak ora. Terus kemudian kudu kasah nikah teh kudu kawewe ngan nu kudu ditikah awewe nu modal kumaha saur Allah dina Al-Qur'an fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba al ayah fankihu kudu nikah anjeun kabeh maka awewe kasaha cenah sing tarik ka awewe Pangkihu ma tobakum minan nisa ka awewe ma nu dipika cinta awewe na nu dipika resep nu dipika bogoh kurang. Tapi yang namanya cinta itu mudah musnah, mudah hilang. Waduh tadi lamun tadi Haji Sukma nyebat cinta anu jantan bojona ayeuna mah sanes cinta deui. Naon atuh selain daripada cinta? Tos dua ge mah nyaah banget. Nyaah keur panganten anyar mah nyaneng rahma geubis teteh eubis ai cek Kang Ahmad teh tuh tingali pean teteh ecet saking naon cenah saking indahnya ketika jadi pengantin baru neng rahma nuju calik cek Kang Ujang Ahmad teh neng tekengeng diuk didinya tekengeng calik didinya jangan duduk di situ nanti neng dikerubunin semut emangnya kenapa habisnya neng rahma manis Allahu Akbar mau kemana mau keluar dulu balik di pagawean neng lihat tuh tangan kenapa itu tangan lecet sedang membangun yang namanya rumah buat kita di surga subhanallah mau kemana mau kawin lagi
Ibu ridho teh lamun dicanung. Ridho teh lamun uing nawaran ieu madu ieu racun rek dipilih nu mana. Ibu nu kadua kersa di madu kersa diracun. Diracun. Menikahnya paeh cenah daripada dicanung. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Uing hiji teu beak-beak. Haji Sukma sabaraha hiji istri? Hiji rek nama deui moal. Moal aja nama. Alhamdulillah. Ji, lamun haji naik angkot pek aya awewe anu you can select mong kamu dapat melihat kelek yang katemong. Kira-kira haji rek beureum rek beuntak. Ngalias tuh sepuh kieu mah isin. Ayo nu montok kumaha nu montok? Rek beureum rek beuntak. Rek beureum beuntak. Iki wae. Kalau sudah punya istri wahai Cep Ahmad, siapapun perempuannya, tinggalkan Pak Ustad, siapapun perempuannya, sanajan Cep Ahmad papangi jeung awewe di tempat gawe, di jalan, eta awewe geulisna kawanti-wanti endana kabina-bina kaceluk kaun aun kakoncara kajana pria. Gini-gini tingkah perak lempang ngasih karatif irungna kuwung-kuwungan taarna ranca menterangan pipina katumiran gadona kawas jadonong sapotong cangkeng nalir cangkeng papanting bitis na ngabuah piring lamun lempang keplok cendol bahkan gelar nage BMW naon cenari BMW B na 2 heno M na montok W na weleh-weleh. Kalau anda sudah punya istri langsung tungkul gerak kumaha cenah 2 3 tungkul balik kana gerak jauh-jauh balik mah kalau lain kana gerak pulang kumaha cenah 2 3 pulang balik. Makanya Neng Rahma jadilah perempuan yang soleha sing ridho kana pamasih tinu jadi caroge. Jadilah pandai orang yang bersyukur kepada Allah supaya suami semakin cinta kepada siapa? Kepada Neng Rahma, kepada istri. Betul gak Bu? Betul gak Bu? Laras dah. Itunya kaleresan panungarana rumah tangga mah kadang susah, kadang susah, kadang bunga, kadang susah, begitulah lika-liku kehidupan. Makanya doa Rasul, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, semoga Allah memberkahkan engkau. Barakallahu laka, ketika kau senang, kersenang kadetong sombong, kersenang kadetong poho ibadah ka Allah, kerloba kersukses, jangan kau lupa kepada Allah. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberkahkan ketika engkau dalam keadaan sulit. Kersulit kersusah lain lumpat ti Gusti Allah, tapi dekatlah kepada Allah. Lobakeun taqarrub ka Gusti Allah, lobakeun eling ka Gusti Allah. Mok lamun urang keur loba ka sulit sing daek hudang ti peuting. Osok hudang ti peuting tara ibu-ibu bapak-bapak di dieu. Osok tara. Rek naon? Rek ih. Sugan terek sholat tahajud yang aman. Arek osok udang ti peuting tara. Rek naon? Rek kacai geus kacai. Molor deh. Jadi molor full. Molor bagaimana mau sukses? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah, betapa luar biasa fadilah sholat orang yang senantiasa sering sholat tahajud, orang yang sering mengingat Allah di keningan malam ketika orang lain dalam keadaan tertidur. Pan Ustaz cenah hese hayang hudang ti peuting lagi gampang Kang Ahmad. Neng Ibu hayang apa carana kumaha hayang babari hudang peuting hayang apa? Tilu weh ji, hiji siapkeun ayeuna niat nu bener-bener hayang hudang ti peuting jam 2. Nu kadua siapkeun alarm da nama gampang. Nu katilu siapkeun cai sagede mu kieu inum nepi ka beak. Kira-kira jam 2 hudang moal. Rek naon? Geus kacai? Molor deh. Batur mah ibadah ngan jeung sare. Allah, suami pergi kerja. Ingat, aduh jam 7:30, jam 8 saya belum sholat duha. Semoga suami saya menjadi lancar dalam urusan rezekinya. Mun dagang sing barokah dagangna. Rek sholat duha. Dina amparan nyonyo HP, Facebookan, wiridan. Tuh nyonyo HP cenah.
tong waka ibu-ibu aya nama juri geus nyawa HP aya santri ngaliwat kuburan aya nu rambutna gondrong ditanya ku santri, "Hei, kamu siapa?" "Saya setan." "Hah? Lagi ngapain?" "Keur nyawa HP di atas kuburan." "Kenapa di atas kuburan?" "Di dalam kubur tidak ada sinyal." Oh, sinyal jadi naikkan nurun kuburan. Hati-hati, banyak rumah tangga yang hancur gara-gara salaki banyak kecewa gara-gara handphone. Salaki yang ngopi mah ngopi cuek we. Kalau kasesirian sorangan juga jelema burung. Mah kopi cuek, salaki ngamuk nepi ka eta socona keluar. Nu aya lain diturut, lain dipikasieun eta jadi salaki model kitu. Nu aya dipoto jeung di video dijieun status. Suamiku pengen ngopi sampai matanya keluar binolol. Tapi ku kaula ngahajat teu dibere, kasihan deh lu. Dikirimkeun ka babaturanana amit-amit nauzubillah. Sok aya ibu-ibu nu sok curhat dina medsos aya. Sok aya apa? Tidak boleh. Awas, tutup aib keluargamu. Sana aja jadi salaki boga kakurangan tong dibeja-beja. Di masalah ki boga kakurangan dibeja-beja ieu hayang nyaho salaki urang penyalamun sarete sok ngorok teh kenging. Nya. Ayeuna sarah masami gaduh kekirangan nengnya tong diwartos-wartos. Kang Ahmad lapor Bapak Haji Summa bapakku. Kunaon? Geuning neng Rahmat teh cenah Bapak lamun obo teh cenah anu teh kenging. Tutuplah, hunna libasul lakum wa antum libasul. Belajar untuk senantiasa introspeksi diri, menutupi diri, introspeksi bersama-sama supaya tercipta keluarga sakinah mawaddah sareng warahmah. Setuju gak? Setuju tidak? Setuju? Gitu. Terus Ustaz, apalagi bekal dalam rumah tangga? Bekal dalam rumah tangga, Pak, di antaranya adalah belajarlah jadi suami yang jujur. Belajarlah jadi seorang perempuan, jadi istri yang jujur. Sebab kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Teu saeutik hancur rumah tangga gara-gara loba ngawan. Tuh. Terus tuh, mama, aya naon? Aya duit aya keneh cenah nu kamari dibikeun 1 juta. Ari aya bea. Pan kamari dibikeun kamar baju. Tuh, tinggal 50.000 perak deui padahal aya 400.000 diteuneun dina jero kutang. Sok aya ibu-ibu nu ngawado mah kitu di dieu aya. Aya eueuh. Aya deui awewe teh ngahaja ditelepon ku salakina, salakina gawe di Jakarta. Mama, aya naon aya? Mama di rumah kan nggak kemana-mana, nggak main kalau papa lagi kerja di Jakarta. Iya dong papa, mama kan orang jujur. Cek si papa nanti di Jakarta, alhamdulillah bisa nanti tadi jadi awewe dicolokeun we blender tadi sada. Oh iya mama lagi masak ya. Iya dong papa. Poinan kedua ditelepon deui, mama lagi di rumah kan? Iya dong papa. Papa nggak percaya tuh mama lagi masak dicolokeun blender. Poenan katilu salakina balik di Jakarta teh bebeja. Tok Assalamualaikum. Ternyata nu jadi pamajikanna eueuh si Udin aya. Anakna sorangan di imah. Udin, ari inung sia ka mana? Papa, mama mah 3 poe geus 3 poe eueuh ulin keluar bari mama wa blender. Allahu Akbar, meh teu kanyahoan ngawadul meureunna di mana dicolokeun blender meureunnya. Aya di Cicurug aya colok-colokeun meureun. Padahal keur ulin. Aya eueuh ibu-ibu nu tukang ngawadul di dieu aya. Nu mana jelemana nu mana? Insyaallah di sini mah tidak ada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selain daripada jujur, yang kedua kuncinya adalah sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Budi engkol wae kakara. Kita geus geuning geus wangi. Lanjut terus. Kali itu terus. Emangna Pak Ustaz tukang parkir terus. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kunaon make bet kudu sabar, Pak. Karena fashion is the way to success. Kumaha cenah ngomong lagi? Apa teh eta bahasa naon eta? Bahasa naon eta? Hese babari bahasa Inggris. Babari good morning selamat pagi untuk kuning taragoso. Kita geuning babari. Good morning sir, bujur morning ngagalesar. Anu hese nu babari atuh bahasa naon? Bahasa Arab hese babari.
mari cek nu bisa mah. Kamu laki-laki ada naon bahasa Arabna? Kunta. Kamu ibu-ibu ada? Kunti. Kunti. Jadi jam 2 penting lamun aya ibu-ibu urang teu apa ngaranna tinggal di goroan rek mana sia kunti. Tina naon cenah jisuk mah baje. Tina kunti teh tina kana kanu kanat kana takunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntuna huntu asup kana jero calana. Ya nu ripuh lamun ngomongkeun bahasa Arab ibu ripuh. Aya nu init umroh orang Indonesia init ka mana ka Arab. Bingung teu bisa ngomong bahasa Arab. Mak bari Noel. Jigana itu orang bari jeung indungna init umrohna teh jigana eta orang Arab cenah jangkung badak bari kumisna paplang sagede galengan sawah. Jigana terek minta oleh-oleh mah jigana terek minta oleh-oleh. Datang orang Arab, nanya orang Arab, "Mata jita?" Tuh mah hayangan wajib. Mata jita jadi kana wajib. Mah cenah lieur ayeuna mah urang ini tuh balik ka hotel. Hayu nyetop taksi eureun. Da orang Arab ngerti ketika taksi di stop berhenti. Nya asup kana jero taksi nu bingung ngeureunkeunana. Teu bisa ngomongna kabeneran supir orang Arab teu bisa bahasa Indonesia. Cek eta orang Arab nanya ka si emak jeung budakna teh, "Mata takib?" "Mata takib?" Tungtung nama dijawab besok inget maneh inget kana rakaatan salat. Mata takib? Arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cek orang Arab siapa gelo suka. Padahal orang Arab lila di Jampang 5 tahun. Ngertieun bahasa Sunda. Ustaz jadi arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Maksudna mah bener ngan teu bisa ngomong. Arba rakaatin maksudna mah meureun 4 kilometer mustaqbilal kiblati yang hareup ka kiblat adan lillahi taala sia tong loba ngabacot tak wae dibayar meureun kitu ngan teu bisa ngomong. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ngertiang ieu kudu ngararaji kudu masantren. Aya nu masantren di dieu aya. Aya apa? Doakeun Pak Ustaz tuh pasantren di ditu sing maju. Amin je. Amin. Darul Mubalikin sing maju tuh pesantren di rumah di kampung. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Supir saya yang sering bawa saya ceramah mudah-mudahan jadi kiai jadi ajangan tuh orang Bandung itu orang Bandung. Alhamdulillah. Orang Bandung mapan sararopannya lamun aya nu cicing teh punten jeung sok aya kitu aya. Orang Bandung biasa namanya mun aya deui ieu mah teh di Bandung teh di mana? Mun aya nu di teh punten jing ditungtungan anjing jadi amit nauzubillah. Amin. Kuncinya sabar. Kenapa rumah tangga mesti sabar? Karena Allah bakal nguji setiap orang yang manusia yang hidup di dunia ini. Pertama ujian pikeun rumah tangga di antawisna minal khauf. Sok diuji ku kasieun, sieun teu dahar, sieun teu ngejo, jelema goblok nu kitu mah rumah tangga sieun teu dahar. Tidak ada ceritanya. Cacak ayeuna nu ngaranna tongo. You know tongo? What is the meaning tongo? Kang, apa tongo akang tan make peci hideung jawab atuh bantuan cicing wae. Akang apa tongo? Tongo diri cikian dina naon kang Gusti Allah diteuneuna? Binatang jauh-jauh. Tongo anu warna beureum geuning. Asok api-api dina naon? Sok ateu geuning jang heuh. Mun dina kanyu. Sok gerak cobaan tongo pinahkeun kana pisin, tongo pinahkeun kana cai hirup moal. Da rezekina di dinya dina jero kolor. Muter we dinu haseum. Muter we dinu bau haseum. Kunaon cenah Ustaz make ngomong bau haseum bayangkeun ku akang ku alpai di kumah dipoekeun tara. Padahal teh bau haseum. Oh resepeun cenah Ustaz resepeun. Nu kadua kutu coba hayo jang pernah ujang ningali kutu aya dina leungeun lamun diala tapi kan kutu moal betaeun dina leungeun atuh naon nu kudu dikenyotna tapi kutu bet kunaon ku Allah disimpenna ayeuna dina mastaka urang dina jero sirah urang dina jero rambut urang dina rueun sirah ku sabab eta rezeki nu sayeukeun ku Allah ngenyotan ayeuna getih urang anu aya dina saha dina naon dina mastaka urang rezeki ti Gusti Allah leres. Aya peuteuy biasana sok aya hileudang aya rezekina
hileud peuteuy dina jero peuteuy mentak tidak masalah tidak apa-apa kalau kita makan peuteuy kemudian ayeuna nu ngaranna hileud peuteuy maka dahar teu naon. Kenapa demikian? Karena dia sudah bersetubuh, dia sudah ayeuna seperti bagaikan peuteuy pan kitu rizkina ti dinya. Ayeuna Kang Ahmad kira-kira di rizkian moal ku Gusti Allah, di rizkian moal Pak Ustad baheula keur anyar rumah tangga teu boga kolor-kolor nikah ge belaan ayeuna aya nu ngado ieu tan cenah kolor anyar alhamdulillah malah awana mah euing teh make kolor teh Kang tina karung tarigu aya panu kitu rumah tangganya saking teu boga meureun hayang nikah teu boga salempak acan eta salempak teh dijahit tina karung tarigu ibu pan reuas nu jadi pamajikan teh malam pertama pas dibuka wow di hadapna teh aya tulisan berat bersih 3,5 kilogram siap ai pas malik ka tukang aya tulisan berdiri sejak tahun 1975 aduh eta Gusti lila-lila teuing ngantungna ai si horeng teh pamajikanna ge sarua boga bapakna teh gawena di kolam renang kabeneran meureun hayang mere hadiah anu jadi pamajikanana ngajak kanu jadi murang kalina da teh saking teu boga nyieun calana jerona teh tina eta teh tina sepanduk kolam renang pan aya tulisan reuas anu jadi salakina naon tulisanana kedalaman 3 meter aloh anu di jero-jero teuing Allahumma shalli wa sallim wa barik insyaallah di dieu mah nya insyaallah di dieu mah balaleunghar amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan mentak tong sieun eta teh ujian ti Allah mun aya rasa sieun wajar manusiawi ngan catat lamun sukses hirup tadi oge hiji kudu daek ngaji tong sieun ayeuna urang teh ngejo ulah kieu aing ngejo getol usaha getol ari ngaji tara eta nu cilaka mah kunaon sabab ngaji parab akhlak ngejo parab awak alamun jalmi ayeuna ngaji getol ngaji tapi teu ngejo lapar teu aya jalmi ayeuna ngejo tapi teu ngaji sasar aya deui nu bahaya ieu mah ngejo teu ngaji oge modar geus modal gitu mah diajak ngaji ndak mau ibu-ibunya sok karunya ustadah di jam 7 isuk geus gogoroan ibu-ibu perhatian hari ini pengajian jangan pernah kau sebab itu pan ditemal ku ustadah jaba sangeuk ka pengajian ditemal ku ibu-ibu jaba sangeuk ka pengajian jaba penting salaki ngopo jaba seuseun ku mana-mana hei ustadah hari ini aku kagak ngaji bantuan atuh hei ustadah hari ini aku kagak sebab aku lagi nyuci kolor sebab malam Kang Ujang ngompo 2 muni beuki Allahumma shalli wa sallim wa barik waljo Allah bakal muji urang dengan rasa lapar puasa dina tafsir Jalalain namanya insyaallah kedap deui urang bakal dongkap kana bulan Ramadan anu mulia sing sehat amin ya Allah ya rabbal alamin sing sehat da ayeuna musim panyakit deui lobakeun ngadoan tolak bala salat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Allahumma inna na'udzubika min virus corona nah make seuri wa na'udzubika min virus omikron mudah-mudahan teu ngajual politron pan ayeuna muncul virus deui amin ya Allah ya rabbal alamin sing dijauhkan amin kena muncul jang virus naon cenah ayeuna nu kadua Omikron nipa beulit sakalian virus popcorn atulah Allahu akbar power gara-gara muncul virus nu anyar Omikron kadituna teh muncul virus deui virus umi jadi virus akikron datang deui virus minikron datang deui virus akikron liar saking kulierna tungtung nama ka rumah sakit ngajual TV politron budak kaantepkeun kacuekeun teu kaperhatikeun cuek tungtung nama budak teu daek ibadah waktu isya kalah nyonya handphone paeh tungtung nama modar ka jero kubur di Smackdown
Iya nu bahaya namanya gara-gara penyakit orang nggak mau ibadah justru ieu teh piling pikeun urang sadayana Allah nguji rasa takut kita ayeuna urang sadayana kudu berdoa we ka Allah seueurkeun ngaos doa tolak bala amin ya Allah ya rabbal alamin al khauf wal ju' wa naqsim minal amwal Allah bakal nguji ku kakirangan harta sok ayeuna gara hayo bener teu minyak naik mahal naik atulah minyak naik harga gas naik beas oge naik kang ujang nah jadi naik neng Rahma naik ka mana ieu segalanya naik ujian wa naqsim minal amwal wal anfus bahkan Allah muji dengan kematian tong kaget tiba heula kematian itu sudah banyak betul kalau sekarang banyak kematian da tiba heula lagi nu ngaranna maut maloba rahasia Allah tidak ada yang tahu dan kita berharap Allahumma tawwil umurana mudah-mudahan kurang sing dipanjangkeun umur ku Allah hayong ibu-ibu panjang umur bapak-bapak hayang sabaraha tahun 8 tahun itu saeutik teuing ujang bisa teh mana jawab teh hayang sabaraha tahun itu cek nu montok hayang 200 tahun cenah didoakeun sing 200 tahun amin batur geus pararaeh nu montok sorangan we di dieu waktu ya eueuh batur Allah sing panjang umur sehat walafiat jembar rizki amin ya Allah ya rabbal alamin wa basyiris sabirin gembirakan orang yang sabar mata rumah tangga nu hebat rumah tangga yang ketika diuji siap untuk sabar eta we kuncina insyaallah ya insyaallah sing daek sabar jadi jelema jujur sing getol ibadah boga iman anu kuat insyaallah sukses dunia akhirat salatullah salamullah ala toha salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawe jeruk manis jatuh ke lumpur kulit bijinya terbayang-bayang mayit menangis di pintu kubur lagi hidupnya tidak sembayang coba barang jeruk manis jatuh ke kulit bijinya mayit menangis lagi hidupnya orang teh bakal maut lamun maut orang dikubur dina jero naon dina jero taneuh mun di jero taneuh diluhureun taneuh gigireun taneuh hanapeun taneuh mentak urang kabeh bakal balik kana ka imah kapan can parae meureun can maraot sadang ngomong kana taneuh balikna bawa-bawa jurig ya ya urang teh pan aya keneh di dunia nya balik ka imah masing-masing ya. Betul tidak? Laras dah gitu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan besar manfaatnya amin ya Allah ya rabbal alamin salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia wajahnya indah bagai por kata-katanya bagai mutiara salatullah ala toha salatullah hidup ini sementara dunia ini fatamor gana hiasilah dengan amalmu agar mendapat tempat di surga salatullah ala toha salatullah salam ala yasin
Habibillah naik sado kaci ranjang eureun heula ditung turunan lain pidato uing mung panjang tapi betengku kuru bukan salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amin Allahumma salli alaihi wasallim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa malan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bijahi habibika Muhammadin sallallahu wa bi karomati jami'i man ahdainahum ya Allah nas'aluka Allahumma an takshifa anna humumana wa gumumana wa an tadfa'anna al-bala wal waba wal fakhsha wa tauna wa su'al fitana wa firasal qarana wa ghairaha istajib du'ana ya Allah wa an tuyassira umurana wa an tuhassila muradana wa an taqdiya hajatina ya Allah hajatina ya Allah sebatkeun hajatna Kang Ujang sareng Neng Rahma hajatina ya Allah Istajib doana ya Allah istajib doana ya Allahumma aftah lana abwabal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizki wa babal quwwah wa babal siyah wa babal afiyah wa babal salamah wa babal jannah Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqil qur'anil azim wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi azabad dunya wa azabal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin doa terakhir doa tolak balanya bismillahirrahmanirrahim panangan angkatkan sadayana kieu bismillahirrahmanirrahim dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh